Ibu kudu geten ya kanu teu damang teh 70.000 malaikat ngadoakeun. Apabila kita datang diundang, ibu birahmatillah wal magfirah. Sok aya geuningan tatangga anu nyunatan, tatangga anu hajat pan dionangnya nyaramungan. Datang ibu teh lillah karna Allah eta teh kenging. Hei, derajat kemuliaan diampuni dosa lamun teu ngomongkeun nu hajat. Ima ondang-ondang ngomongkeun. Ibi geus kaonangan acan, uang geus kaonangan acan, i urang mah karek balik ngabejaan dagingna liat. Ari daging hayang hipu, ari mere 5.000. Mata lamun hajat merekan we selamat datang wilujeng sumping mohon doa restu 100.000 hipu 5.000 liat gitu we. Lima dagingna hipu jerukna mandarin sauna cenah raja sere hajatna di hotel. Kateringna ngarareunah hanyakalnya ih hararipu dagingna kawina ieu geulis-geulis ka aki-aki. Aya daging hipu panganten liat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahilladzi sarafal umura bitadbirihi wa addala tarkiba khalqihi bi taswirihi wa jayyana suratal insan bi husni taqwimihi wa amarahu bi tasdin quluqihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la bi uluwihi wa izzatihi wa asyhadu anna wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan li jami'i khalqihi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladina adharu si'arul islam min dulmatil kufri wa qubahihi amma ba'd. Faya ayuhal hadirun ittaqullah aqbilu dinal islam fa innahu haqqun wa ghayruhu dhalalun wa kufran. Al-mukarramun para alim ulama warasatul anbiya, guru-guru urang sadaya, para sesepuh pondok pesantren, sesepuh majelis taklim, sesepuh madrasah diniyah takmiliyah awaliyah, sesepuh taman pendidikan Al-Quran, sesepuh masjid jami, mangga dina ieu wengi urang sami-sami doakeun muga-mugi guru urang sadayana diparaoskeun yuswana, kumargi urang masih memeriyogikeun ilmu-ilmuna. Pangaresa sesepuh pondok pesantren Al-Ihsan Kiai Haji Maman Abdurrahman, pangaresa Bapak Miftahud Hudin selaku Direktur Serundeng Capkoki Jaya, oge pangersa Bapak Kardili selaku Direktur UD Galendo Putra Bungsu, urang sami-sami doakeun muga-mugi mantena bisnisna sing langkung berkah. Kalayan karyawan-karyawati nage sami dipasihan kabarokahan. Sebelum tausiah dimulai, nedadi hapunten urang sami-sami maca sholawat nariyah tilu wangsulan kuasilah padilah kautamaan maca sholawat nariyah hajat hidup urang dikabul ku Allah. Mangga sami-sami maca sholawat nariyah dina manah masing-masing. Allahumma sholli wa sallim Allahumma sholli sallim.
Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salam. Hatur nuhun kana pembacaan sholawatna. Bapak miwah Ibu, sateacan ceramah dimulai diawali dengan permohonan maaf. Bilih bisingkeun dina waktos ngaos aya kata-kata anu teu berkenan, satur anu teu kaukur, reka basa anu pasalia, laku lampah anu teu mernah dugikeun ka aya salah sawios jamaah raheut manah. Ulah kirang-kirang ageng ngahapunten nada jembar pangampura wening galih anu dipamrih. Rukman adalah manusia biasa, tangtos abdi seueur kalepatan kahilapan. Urang yakin kasampurnaan hanya milik Allah semata. Dajalmi mah pan saya awan teh kumaha basa leres. Palawargi sadaya ayat 12 jalmi anu sok didoakeun ku malaikat-malaikat Allah. Bapak kedah yakin anu ngadoakeun malaikat-malaikat Allah anu tingkat ijabahna tinggi luar biasa, hamba anu soleh tur taat ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknya teu kabita saha wae jalmi-jalmi anu didoakeun ku malaikat-malaikat Allah. Anu kahiji jalmi anu wudu heula memeh kulem. Al wudu qabla naum fahuwa indallah sahid. Barang siapa orang yang berwudu sebelum tidur, apabila dia wafat dalam keadaan sakit akhirat, sunnah memeh kulem wudu heula. Malaikat ngadoakeun ka jalmi anu wudu heula memeh kulem, angkat derajatnya, karuniailah tur jaga raksa eta kulemna jalmi anu gaduh wudu tina mangrupi kajahatan jin sinareng manusia. Jadi sunnah memeh kulem teh wudu heula. Urang ahli sunnah wal jamaah kedah ahli ngalaksanakeun sunnah tartib dina kahirupan sadidinten. Upami pupus dina kaayaan gaduh wudu, pupusna ge dina kaayaan sahid akhirat. Iskariman au mutsahidan, urang kedah hirup mulia kalayan pupus dina kaayaan sahid, ulah nikahkeun kahirup dina maut qatir. Sakali deui bade naukidan, bade kulem teh wudu heula. Siti Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha nikah sinareng Ali bin Abi Thalib karamallahu wajha. Di pasian murang kalih nuwastana Hasan sinareng Husain, nalika bade di pasian asi ku ibuna, terlebih dahulu Siti Fatimah mensucikan diri memeh masihan asi kepala putrana. Ka ibu-ibu di mana bade masihan cai susu, cipinal kamurang kalih berwuduklah terlebih dahulu. Osok memeh nyusuan budak kudu heula. Jadi memeh kulem wudu heula. Sebelum memberikan asi berwudu. Al wudu qabla ta'am yampil fakri. Barang siapa yang makan tapi diawali dengan mensucikan diri, moal fakir, moal miskin dina kahirupanana, sunnah memeh tuang wudu heula. Ilmu teh luas bah, mata kedah daek Bandung Kuping, tolabul ilmi, kajian-kajian islami. Dari yang tidak tahu jadi tahu, dari yang lupa jadi ingat, yang tidak paham jadi uninga. Penting tolabul ilmi, si horeng si mana horeng geningan ilmu teh luas. Jangan merasa puas dengan ilmu yang telah dimiliki. Memeh kulem wudu heula, memeh tuang wudu heula, memeh menyusui ge wudu heula. Ibu asok memeh kulem wudu pelembab, cuman nek sarete pelembab. Masker malam nek sarete Wardah, Mustika Ratu, Garnier, Olay. Pon aya teh pon?
anu beureum 36 nu koneng 28. Jadi bade kolam teh wudu, bade tuang aya tukang tani wa tizaratan lang tabur, tizarohna anu barokah. Ladang tani kabeli mobil Camry model Kiwari, ladang tani duitna salamari HP BlackBerry, ladang tani bisa ngalaksanakeun ibadah haji gaduh garwa gelis model bidadari. Ulah ladang tani rugi timbul daki nu didaang huni pamajikan hiji bari ciga kunti. Memeh ka sawah teh wudu heula. Memeh ka sawah teh wudu. Panabi ge melak korma nabi teh sae sanes kanten azwa. Subhada kues mia hada tamar mananya kurma kering rutob makna kurma basah. Kunaon nabi melak korma hasilna luar biasa kacida saena memeh pepelakan memeh bercocok tanam wudu heula. Supados langkung barokah tanina amalkeun memeh ka sawah teh wudu. Osok memeh ka sawah wudu. Udud memeh ka sawah teh udud. Memeh ka sawah teh udud. Matak sawah lega ge beak ku keong nih. Bade bercocok tanam berwudu. Bade tuang ada pedagang. 9 dari 10 pintu rezeki itu ada di dagang. Saya kasih tahu. Pedagang yang jujur akan masuk surga bersama Rasul. Tidak boleh mengurangi timbangan, tidak boleh mempergunakan sumpah palsu, tidak boleh menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain. Biar ada keberkahan dan ketenangan antara pembeli dan penjual, tidak boleh mempersulit dalam jual beli. Nusok ngahese-hese tah dagang jeung tani lucit ka dituna. Makanya Bapak dan Ibu mohon maaf sebelum berdagang berwudu. Nabi itu pedagang, betul diberi gelar Al-Amin terpercaya. Jadi pedagang yang jujur akan masuk surga bersama Rasul. Tidak boleh mempergunakan timbangan palsu, tidak boleh mempergunakan sumpah palsu, temenang urangan timbangan, tidak boleh menawar barang yang sedang ditawar oleh orang. Itu. Cenah wudu heula tah pagawe-pagawe teh meh berkah dagangna. Da ari dina Islam mah lain namahan, masalah harta mah sanes. Bapak uninga, wa ziyadah tangpil ilmi, ziyadah artinya bertambah. Anu kudu namahan mah ilmu. Ari harta mah punten sanes namahan. Wa barokah tangpil rizki, harta mah barokah. Namahan ge bade naon ari janten musibah mah. Sa'nabah Khatib Al-Ansori keur miskin getol ibadah. Sa'nabah berlimpah harta lalai teu ibadah, indikator hartana teu barokah. Dagang mah saeutik mayang barokah maslahat manfaat eta daripada omset target tercapai tapi tidak berkah. Untuk apa? Makanya syukuri we nikmati apa yang ada. Nya loba omset gerek naon aya loba hutang mah. Saeutik yang ai gede bati pan tanu barokah nu manfaat nu maslahat. Mata kudu heula pedagang teh alusna wudud. So gablek salaki teh da sakapeung mah duh. Ngan udud bae. Dicaram ulah ngarokok molotot. Mata pamajikanna teh begang da dipolototan wae. Pariksa ka bidan normal. Dicek ka dokter eueuh panyakitan. Asa ku panasaran awak teh begang-begang teuing. Dirongsen teh ka rumah sakit. Asup teh ruangan radiologi. Hasil rongsenna teh jelas gambar salaki keur molotot. Sakali ini bade naukidan, bade tuang, wudu. Bade kulam, wudu. Bade kasawah, wudu. Bade dagang, wudu. Bahkan hapunten nalika orang bade bersenggama sareng istri wudu heula. Awali dengan yang baik, insya Allah hasil akan baik. Ngalap suka kanu jantan garwa ulah ku nafsu, tapi harus berdasarkan ilmu.
Atuh cenah kiai bener antar kulit jeung pamajikan batal. Oh bukan masalah batal, hikmahna ngalap suka ka istri teh ku ilmu nyaeta wudu heula gitu. Ya menek sare teh nog meri dikocek make sprite. Mata budakna teh kitu we budal gadil teh daek cicing. Eta kumaha adonan segala rupa teh. Arera paradah geus kolot kituan. Jadi badai kulam teh wudu telah lain irek. Mata budakna teh ngurak we geuningan. Sakali deui badai naukidan saha nu didoakeun ku malaikat-malaikat Allah teh? Orang yang berwudu sebelum tadugikeun ka wafatna urang teh atuh gaduh wudu besok nih hari Selasa kan berwudu dari mulai sekarang mau tidur sampai besok mau tidur lagi istiqomah mudawamah kontinuitas kita mensucikan diri berwudu salah adalah amalan sunnah yang sering kita lupakan berwudu setiap waktu. Dua, siapa saja yang didoakan oleh malaikat-malaikat Allah. Yang kedua adalah orang yang menengok orang sakit. Ibu papa di bumi ke tempat anu teu damang birahmatillah. Ketika pulang dari tempat orang sakit wal magfirah, angkat derajat kemuliaan, ampuni dosa. 70.000 malaikat ngadoakeun ka jalmi anu sok menengok orang sakit. Mata kudu geten hidup bermasyarakat. Tak eta anu disebat masyarakat marhamah teh aduh saling menghormati, saling menghargai. Lamun keur gering datangan, doakeun, ringankan bebannya, penuhi hajat hidupnya. Gitu. Ibu teu damang sanes, cobi ieu baca zikir Nabi Ayub, atanapi ieu baca sholawat syifa sing engal dameng sakumaha bihari supados urang tiasa kempel di madrasah tolabul ilmi. Tak eta 70.000 malaikat ngadoakeun ka jalmi anu menengok orang sakit. Da baheula mah geuningannya salenting bawa ning angin kolepat bawa nakilat menang beja tidak bisa dipercaya. Lamun tatangga baraya pagawe atawa panyawah gering atau napi ngajuru ngalalongo kayak geuningan dununganna teh perhatian lain saukur tanaga nah hungkul. Datang kayak geuningan da ngajuru pan pamajikanananya aya nu mawa bodeng geuningan. Bodeng nu paranti nu ngajuru nu amis-amis geuningan. Wajit kacang hejo mawa galeno, mawa sarundeng, besok hayang barang daang, panu ngajuru mangeuningan. Didoakeunnya ieu murang kali seti janten murang kali anu saleh, anu salehah, anu sabik. Hartosna sabik teh anak langkung mulia tibatan idung bapa. Amin, hatur nuhun. Tuh bermasyarakat. Ayeuna mah boro-boro ngalongok anu gering, anu bersin ge dijauhan kumaneh mah. Batuk di polototan marerong ayeuna mah kanu batuk kanu bersin teh. Da yang dijauhi mah bukan orangnya, penyakitnya. Yang mesti dijauhi itu siapa? Penyakitnya, bukan orangnya. Ibu kudu geten ye kanu teu damang teh 70.000 malaikat ngadoakeun. Apabila kita datang diundang, ibu birahmatillah wal magfirah. Sok aya geuningan tatangga anu nyunatan, tatangga anu hajat pan dionangnya nyaramungan. Datang ibu teh lillah karena Allah eta teh kenging. Hei, derajat kemuliaan diampuni dosa lamun teu ngomongkeun nu hajat. Ima ondang-ondang ngomongkeun. Ibi geus kaonangan acan, uang geus kaonangan acan, i urang mah karek balik ngabejaan dagingna liat. Ari daging hayang hipu, ari mere 5.000. Mata kelamun hajat merekan we selamat datang wilujeng sumping mohon doa restu 100.000 hipu 5.000 liat gitu we. 5 dagingna hipu jerukna mandarin sauna cenah raja sere hajatna di hotel. Kateringna ngarareunah hanyakalnya ih harari dagingna kawina ieu geulis-geulis ka aki-aki. Aya daging hipu panganten liat. Aya nu gitu. Aku banget gitu loh. Menengok orang sakit 70.000 malah ngadoa
kajalma anu getol sok ngalong gitu. Bisa di dinten we ngaos masuk pados ka amal gitu. Nu katilu saha anu didoakeun ku malaikat Allah teh jalmi anu makan sahur sahur. Inna aibil makna harfu taukid. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasyakirin. Sesungguhnya Allah dan malaikat membacakan sholawat kasaha kajalmi anu tuang sahur. Tur malaikat teh ngadoa angkat derajat dan kemuliaannya, kabulkan doanya bagi orang yang makan sahur. Bu, nu ngadoakeun ke malaikat, matak amalkeun amalan-amalan sunnah teh ye. Sempurnakan ikhtiar, luruskan niat, milik rezeki mangke ge nuturkeun, nu penting mah nu pokok-pokok we heula amalkeun. Farduna, wajibna, sunnahna, baik sunnah muakkad, baik sunnah nawafil, baik sunnah rawatib, yaitu sunnah yang menyertai sholat wajib. Atuh hayang usaha majeng teh disertai dengan ikhtiar dan doa. Wasta'inu bisobri wassalah, nyuhkeun tulung ka Allah kalayan salat sinareng sabar. Sabar ai bil makna saum, dina tafsir Ibnu Katsir dijelaskeun atuh Senin teh saum tadunungan teh. Buka dunungan teh da nguseup wae. So sakapeung mah da. Dipenta duit ku pamajikan teu gablek, dina kopeah cepet jang eupan. Hari eupan inoy, tongkol, krohto, nog nage kokonengna. Hari anak jeung pamajikan daang jeung kurupuk. Cek budakna teh daripada jadi budak mending jadi lauk. Aya nu kitu. Salaki euceut. Sakali di bade naukidan makan Ibu ingin tahu beberapa keutamaan fadilah melaksanakan saum? Kita bahas satu persatu. Yang pertama saya sampaikan tentang puasa tarwiyah. Tarwiyah itu saum sunnah pada tanggal 8 Zulqa'dah, Zulhijjah. Ibu mesti paham pada tanggal 8 disebut apa? Tarwiyah. Pada 9 itu mohon maaf disebut Arafah. Barang siapa yang melaksanakan saum sunnah lillah karena Allah, saum sunnah pada tanggal 9 atau tanggal 8 lillah karena Allah, Allah akan mengampuni dosa kita setahun ke depan dan setahun ke belakang. Itu keutamaan saum sunnah Arafah. Barang siapa yang melaksanakan saum sunnah Tasu'a, yaitu pada tanggal 9 di bulan Al-Muharram, atau melaksanakan saum sunnah Asyura, ditambah lagi satu hari pada tanggal 11, sahajalmi anu ngalaksanakeun saum sunnah lillah karena Allah dalam rangka saum di bulan Al-Muharram bertepatan pada tanggal 9 atau 10 atau 11, Allah mengampuni dosa kita satu tahun ke belakang. Ageng padilahna teh. Nyata ari keur ngaji mah heueuh kadengna teh ungek teh. Kita puasa tanggal 8 salaki euceum mah lambung lain teu hayang mah ieu teh mah keur suul ngopi sia 2 teko. Tanggal 8 batur saum vertigo lariut cenah lain teu hayang salaki euceum teh ongkoh riut ari gaplek kuat. Tararungkul lopatan main ludo. Jadi eta teu rieut eta ningali ludo mah henteu ning. Sol sakapeung mah da. Bu, orang yang makan dibacakan oleh malaikat Allah. Saum sunat atuh tadi teh dinten Senin teh saum atuh urang teh. Beberapa fadilah keutamaan saum sunat teh masyaallah ya karim. Pada hari Senin dan pada hari Kamis amal kita itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nalika dipasrahkeun teh ajengan urang teh nuju saum panah kitu. Tapi bagi ibu-ibu saum sunat izin suami, Anda mesti paham. Ya, ibu-ibu mah hapuntennya pergi haji, pergi umroh harus ada mahram.
Perempuan pergi keluar rumah harus izin suami. Perempuan tidak boleh memasukkan laki-laki yang bukan mahram. Terlebih laki-laki tersebut dibenci oleh suami, haram hukumna. Tah awewe mah kitu. Puasa sunat teh kudu bebeja ka salaki. Komo deui unyak anyuk sia ieu dengekeun sia teh. Bebeja ya. Ini mari salaki usaha pamajikan ngariung sama di Bang Emok. Malah kemajuan wah. Transaksi ribawi apapun namanya haram gitu. Malah kabarokahan moal urang makan baik hidup sederhana nu penting ahli surga. Daripada sohor tapi tekor bibir amucuy. Bedak kanal hutang raweuy ay. Dihalalolakeun sohor. Motor abdi maraos sekarang mobil abdi maraos cenah ieu model terbaru anyar. Teu karaos cenah kana tanggul, heueuh kana tanggal karasa. Da menang nganyuk. Matak nyarane we kadengkeun ngajina teh da tegareunah hate. Hampuranya kana nyararane. Olah-olah we nu aya, olah-olah nu aya, manfaatkeun, syukuri, nikmati apa yang ada. Diulang nih naukidan, siapa sih yang didoakan oleh malaikat-malaikat Allah? Yang pertama orang yang dawam wudu, mau makan berwudu, mau tidur berwudu. Hei ibu sakali di bade naukidan, bade dagang berwudu, bade bercocok tanam berwudu. Yang kedua siapa yang didoakan oleh malaikat? Orang yang menengok orang sakit. Berapa? 70.000 malaikat. Nukatilu orang yang makan sahur. Tapi bagi perempuan yang akan melaksanakan saum sunnah izin dulu sama suami. Da istri nu sae mah pingkeun ieu wanita yang baik. Khairun nisa iman idza nazarta ilaiha saraka. Man itu rujuknya kepada suami. Wanita yang baik apabila dipandang menyenangkan. Nah, siapa yang memandang? Suami, bukan orang lain. Jadi berdandan ibadah betul kalau untuk suami. Berdandan bisa jadi musibah. Iya kalau ingin mendapat pujian dari laki-laki yang lain. Tah ieu teh loba nu teu ngarti. Ari kaluar ti imah gareulis ibu mah ciga bidadari, ari yang hareupan salaki ciga kunti. Ari kaluar ti imah geulis ciga ratu, ari yang hareupan salaki ciga hantu. Ulah kitu ye. Cantik itu untuk itu kahayang abdi mah. Wae kemis teh lururan atuh pamajikan teh make sari bengkuang, Burbasari, Tatarias para bintang, Marta Tilar, gosok-gosok hand and body. Di seger salaki teh usaha teh semangat. Lima waktuna dipake mawa sisir kerep. Prak, kepruk. So sakapeung mah ku batur ulah ku maneh diantep. Da salaki ge moal ka mana-mana atuh ari diberikan pelayanan prima mah. Ibadah menyenangkan suami teh. Malam Jumat teh spray teh ganti atuh My Love, Emerald, Kingland, Laros, American Standard. Ieu mah spray sepanduk. Udah tarigu ditamal. So, sarapeung mah Matak salaki nang nguseup wae ge da meureun cenah kitu. Mak, ulah luak deui konsentrasi ari ngaji, dandan sing bener, hareupan salaki teh sing rapi. Buruk-buruk ke papan jati hade goreng salaki sorangan, menepuk air di dulang terpecik mau ke sendiri, sing rapi di depan suami teh. Ulah imah karang lati imah gara raya yang hareupeun salaki, daster we nu karoho. Jangan begitu, berikan pelayanan prima kepada suami tercinta. Hareupeun salaki teh sing seungit, pasang lipstik Ines, Apon, tiungna nu mantes Joya, Elzata, Robani, Dinai 245 teh.
Rumah harupun salaki teh nyata ora wagriwi go kaparantesan juga bebegik. Cantik untuk siapa? Dandan ibadah? Dandan ibadah? Kalau untuk paham tidak? Wanita yang baik nih yang kedua, apabila diberi bersyukur. Pangala gede pangala leutik mah relatif. Salakina usaha, salakina dagang, salakina tani, salakina damel ti profesi sareng menghargai di pasian resiko dapur teh disune dina mun-munan alhamdulillah ya Allah bapana alit ge ari barokah manfaat dituang kumurong kali soleh sareng soleha matak terkabul kana doa badage ai tina riba mah mengambil hak orang lain terhalang doa yang mengakibatkan anak tidak soleh dan soleha biar rumah kita sempit yang penting hati kita luas itu awewe nu alus mah dongak dongek kebatur tetangga meuli kulkas harodang meuli atuh alangan batur meuli kompor gas asup angin dikorok teh ku salaki teu beureum teu geumeureum kana kagamar kulkas tah tangungna teh lebret maneh mah hirupna teh batur meuli motor sing keciwis deket warung si eta motorna anyar meunang nganyuk keun bae da moal miluan mayar nganyuk lah rek kontangkeun eukeurna ieu dan nu kudu panas mah kenal pot ceuk kenal pot teh jadi euceun nu ngebul bret ya begitulah orang-orang syirik orang lain senang dia susah ya kan jelema syirik mah kitu batur senang susah tapi ketika orang lain susah dia senang batur maju usaha teh kalaromen teh muja penggawe bisa disulurkeun nah jelema aya nu kitu teh sudah miskin iri dengki hasud ujub takabur menghapus amal keur mah eueur bana teu boga amal seep sabab buruk sangka. Kenapa dia usahanya sukses? Ya wajar karena infak dan sedekah wakafnya juga luar biasa. Tuturkeun atuh sedekahna mun hayang maju kitu lain kararomen teu puguh. Jempret panan. Sekali ini wanita yang baik dipandang menyenang, diberi bersyukur. Suami, tolong dengarkan, istri yang baik apabila suami tidak ada jaga kehormatan. Nih wanita yang baik kalau suami bekerja istrinya berdoa. Suami dagang pamajikan duha. Salaki kasawah ngamparkeun sajadah. Salaki usaha pamajikan usolli. Jadi suami istri satu visi satu misi dalam rangka menggapai ridho ilahi. Rumah tangga teh genah Pak, urang teh nyaman ari babarengan mah. Ya mah kumaha atuh da salaki eueuh momotoran OTW ari salaki teh sate cicing sate dangikeun warawiri ngaler ngidul bulan wetan sulpa selfie pucap foto Bandung kacau teh gara-gara kikituan teh kolot baheula ge salakina ka sawah pamajikan di imah nyeun kicimpring bener kolot baheula mah nyeun opaknya nye nya nu salaki teh momotoran tadi basa reuni mah nya reuni unggal poe sia ai salaki teh aya teh jaga kahormatan nu salaki eueuh ruang riung adudunan nyeun sebelah penari babarengan mah kieu nya salakina dagang pamajikanna duha salakina usaha pamajikanna usolli salakina kasawah ngamparkeun sajadah salakina bekerja istrinya berdoa yang bahagia kan bukan orang lain kita sama-sama betul tidak ari babarengan mah sanajan damel keluar kota ge jongjon da wanitanya menjaga kehormatan boro-boro nu jauh nu deukeut ge melang atuh da ari momotoran wae mah
Bu, ibu, salakina teh tukang tani hampurannya, salakina teh tani, salakina teh ta. Imah nage sederhana we gedingannya, batur make parabola, ieu mah paraseuneuk. Ngeluhun we geningan, guntang gantung pinih jakong. Guntang gantung gajih domba. Baheula mah lamun naik sakola teh ngagoreng sangu teh sok pake gajih domba. Mata kontokna teh ayeuna ieu teh. Efek gajih domba ieu teh. Bener da salakina kitunya ka sawah salakina teh. Imah nage setengah badan, handap temok luhur bilik curcor, cai di herang-herang, di papais malah mandar, kembang warna-warni, matak resep ningali, matak betah minyicingan. Batur imah minimalis, panehna bilik kinis. Pana imah nu beunghar mah ditutupkeun teh gablek. Gablek. Anu teu boga mah malarang. Anu beunghar mah gablek. Gablek. Buka we dapurna koreng. Cek salakina teh mama, bapak angkat heulanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cium tangan ka salaki teh. Aduh. Bangga aku mah. Punya istri seperti itu. Bapak bade ka sawahnya, bade ka sawah. Uduh heula pan cek ajengan ge meh langkung barokah, pan buahna tina ilmu teh amalkeun. Ieu bapak atos alhamdulillah bapak teh gaduh wudu. Bari mawa teh kokoneng geuningan paranti nginum di sawah. Teh kona teh pamere, teh tiduluna nu ka Mekah. Pan lamun aya nu ka Mekah walimatus safar marangihan. Balik ti Mekah teh daratang deui marawah hayam. Mun mawa hayam mah diberena teh teko. Tak gedena leutikna teh kumaha hayam teh. Mun mawa enok dibere kopeah. Mun mawa cau mah tiung. Teu mawa nanaon mah kacang 2 korma 4. Ini salah kira kasau. Mah bapak angkatnya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Baiti jannati, rumahku surgaku, rumah yang dibacakan salam. Jangan kau jadikan rumah sebagai tempat hiburan. Jangan kau jadikan sebagai kuburan yang sepi dari pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Angkat salakina kasawah dalam rangka menyempurnakan ikhtiar. Hei, tidak ada ilah yang berhak diibadahi secara benar kecuali Allah. Angkat kasawah. Budak nama santren bari sakolah berding school ngaranna pamajikan di imah salat duha tara ruang riung ngararumpi ngomongkeun batur tara kuman komen anu teu puguh eueuh manfaat eueuh faedah lebih baik diam itu emas tapi sedikit orang yang mengerti tentangnya. Hidup penuh perjuangan, tidak semudah like, share dan komen. Darengikeun tanu sok kararomen. Salakina ka mana? Ka sawah. Budakna masan bari sakol pamajikanna duha make mu kena ti tasik teh nya anu bordel komputer 1.200.000. Bismillahirrahmanirrahim. Nah make nyebut lapat basmalah yang baik, diawali yang baik, hasilnya akan baik. Ustadi sunatan duha rakaataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bangga aku mah hebat wanita solehah tah eta kahayang teh salaki teh aya teh jaga kehormatan, salaki dagang teh duha, salaki ka sawah teh amparkeun sajadah, salaki usaha usoli, suami bekerja istrinya berdoa, babarengan rumah tangga teh ikhtiar salakina, pamajikanna sarua ku doana. Beres urang teh ngalaksanakeun salat duha, aya salat naon ibu? Ulah waka ngadoa sing tartib yang urang mah ahli sunnah wal jamaah. Hei, baca istighfar. Nah, apa Ustaz baca istighfar setelah selesai sholat? Apa sih hikmahnya? Ibu, hoyong uning hikmah beres sholat maca istighfar. Bilih bisi dina waktu sholat teh babacaan urang teh kurang sampurna. Tajwidna, tilawahna, pasohahna, makhrajna, sifatul hurufna tah disampurnakeun ku maca istighfar kitu teh.
beres salat wiridan teh hikmahna teh eta. Ieu mah beres salat teh lung kena teh mana cocolok mana remote semua kana cocolok kana remote mah ayo. Bapak-bapak ai beres salat teh tah ulah arwi wang tadiru salati ba'da salat menunggu salat setelah salat. Luangkan waktu untuk ibadah, insya Allah rezeki akan berkah. Nah teu wareg ya ti isuk usaha. Hah? Kekeun ka jam 5 teu wareg lain. Masya Allah ya karim. Waktu maghrib mah salat berjamaah awal waktu di masjid lebih baik kok daripada dunia dan seluruh isinya. Tapi maghrib ka isya mah tong uwi itikaf. Nawaitu an ataki papi hadal masjid sunatan lillahi ta'ala. Aksiru min tilawatil Quran, perbanyak membaca Al-Quran, zikir, kalimah thayyibah, dugikeun ka waktos isya. Cocok teu? Nu beunghar teu wih? Nya tuh nu beunghar mah mobil tos gaduh, serang gaduh, usaha eukeur, nikmat mana lagi yang kau akan dustakan? Betul tidak? Cocok nu beunghar teu wih? Lain nu balangsak rek naon balik eueuh nanaon cenah. Coba rek naon balik. Udud deui. Bu, beres sholat duha teh tadi teh maca baca sholawat, baca kalimat-kalimat thayyibah. Bapak mohon maaf, dalam tubuh kita itu ada 360 persendian yang harus kita sedekahkan. Nah, sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, tidak boleh dibaca ya Rasulullah sabab ya harpun nida. Carana kumaha ye nyodakohan awak anu 360 persendian teh. Baca tasbih sedekah, tahmid sedekah, tahlil sedekah, takbir sedekah, wa kalimatus thayyibah sedekah. Salat duha juga sama merupakan sedekah walau rakaataini walaupun 2 rakaat. Tah kitu hayang abdi mah jadi barokah usaha teh. Sabaraha urang tadi teh poe Senin anu duha heula isuk-isuk. Udud deui cenah. Batur duha ieu duhon. So, udah buka salah kita. Bu, salah kina di saum. Budakna masan, pamajikanna salat tuh. Pandoa salat tuh teh kieu, Allahumma in kana rizqi bis sama'i, ya Allah, kalau memang rezeki di langit turunkan, ya Allah. Lungsurkeun upami rezeki di langit, lungsurkeun, dirungsurkeun rezeki ku Allah kamurang kalih dalam bentuk kepintaran. Budakna teh apal imriti, apal kailani, juara musabaqah qiraatil kutub, lomba baca kitab kuning kahiji, juara musabaqah tilawatil Quran, juara musabaqah pahmil Quran. Bapakna tukang tani, pamajikan getos salat duha, budak jadi kiai. Rezeki langkung ti materi, ta eta makna rezeki anu luas teh. Kahayang teh kitu. Tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Teu ayeuna sugan jaga atuh ku anak, ibu teh diangkat darajat teh kitu. Melak cabe jadi cabe, melak bonteng jadi bonteng, nu hade bakal menang nu hade, nu goreng bakal menang nu goreng. Gumantung kana laku lampah. Itu. Pano bajalmi anu kitu, bapana ngangkleung dagang kalembur batur, ditanggung. Tapi ari barokah mah nya da bapana ngajaga salatna berjamaah awal waktu di masjid. Nah, bapak tabu 12 tengidar keur meujeuhna balanya rame tuh barudak bubar sakola. Ah, bapak marek salat berjamaah we awal waktu di masjid. Nah, itu macan puguh. Ieu nu puguh mah salat berjamaah awal waktu leuwih hade daripada jual beli anu can puguh. Tah, waktuna salat teh karyawan teh cenah salat ka masjid. Ngantongan semua aya tungtungan saeutik. Ayo tuntang kantong mah aya tungtungna moal. Tuh salat berjamaah manung sepuku, ulah sok nganya nu lain, ulah ngalain-lain nu nya, aya nu nya di lain-lain, aya nu lain di nya. Bapak nu geus puku mah salat berjamaah dina kitabna oge leuwih hade tibatan dunya jeung eusina. Da eta mah can puku. Sok aneh teuing. Baca duha pan budakna pinter pan seueurnya. Bapak tukang tani budak jadi kiai. Bapakna tukang dagang budak jadi perwira bintana tamtama. Masya Allah ya Karim, awali aktivitas dengan kebaikan. Pangcilu wa in kana fil ardi upami rezeki ti jero bumi kaluarkeun ya Allah. Panu tadi mah lungsurkeun, anu ieu mah kaluar. Upami rezeki ti jero bumi itu salaki keur macul teh belut ka luar. Bahkan ti jero bumi sedeh. Nusok duha, nutara duha orai.
Bu, Ibu, sekali di badai naukidan, siapa sih yang didoakan oleh malaikat? Yang pertama orang yang dawamud, yang kedua orang yang menengok orang sakit, yang ketiga orang yang makan sahur. Hei, hampura laksanakan, amalkan, masih ada waktu, persiapkan amal sebelum ajal, betul tidak? Ya sudahlah, nikmat mana lagi yang akan kau dustakan sih? Sudah diberikan kesehatan, di tempat usahanya berkah ada. Coba tuh tingkatkan kualitas kuantitas ibadah orang gitu. Lu kaopat, siapa yang didoakan oleh malaikat Allah adalah orang yang berinfak di pagi hari. Iya ya di nanukilan kitab ya santri. Anda boleh baca dalam kitab Durrah atau dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang keutamaan fadilah sedekah. Tiap subuh malaikat datang ke bumi urang dua malaikat anu sumping ke bumi urang, Pak. Malaikat yang pertama berdoa, berkahkan hartanya, tolaklah balanya, karuniai anak yang soleh dan soleha. Kenapa engkau berdoa seperti itu? Karena dia telah berinfak di jalan Allah. Doa nu kadua malaikat binasakan, yarfa'ullaha barakata min kasbihim, angkat keberkahan hartanya. Kenapa? Karena dia kikir dan bakhil, tidak mau berbagi. Tuh. Nggak ada orang yang miskin karena sedekah, tidak ada orang yang bangkrut karena wakaf, tidak ada orang yang sengsara karena jariah. Berniaga yang tidak akan rugi hanya satu, berniaga dengan Allah. Janji Allah sareng Rasulna muasulaya. Gitu. Tiap subuh ke masjid bawa uang, bawa gandum, bawa kurma, bawa minuman, bawa makanan. Apalagi di tengah pandemi saat yang paling baik untuk berbagi. Ulah gara-gara Covid jadi kopet. Corona koretna kabina-bina. Kudu bahagia, ayeuna kesempatan. Kenapa saya bilang ini kesempatan emas? Santri, Anda baca dalam hadis, tanda akhir zaman akan tiba masanya di mana sedekah sudah tidak lagi orang mau menerima saking sejajar pada punya. Engke mah hese ta sedekah tengah bejaan wae. Aya daging geus hese dengan pagawe hayu lain bohong. Tukang tanul, tukang macul ngalantri ngadaraguana oge. Matak ayeuna ya di tengah pandemi berbagi, persiapkan amal sebelum ajal. Ada beberapa amalan-amalan yang tetap mengalir walaupun kita sudah berbaring di alam barzah. Masa sarang sebagai wallahi billahi tallahi, bapak maot, abdi maot, ngocor ya ganyaran ka urang, sanajan urang tos maot, sanajan urang tos berbaring di alam barzah. Apa sih amalan yang tetap mengalir walaupun kita sudah mati? Satu, Bu, Ibu, kuping ke ibu maot amal kan anu nyarengan ibu naon amal ari emas dianggo mah emas bade dianggo upami ibu maot bade nganggo gengge anting liontin. Nah, jujur sama saya jangan berbohong, upami ibu maot emas kusahang ke ahli warisnya. Ahli waris bukan putra, ahli waris itu siapa? Anak. Ahli waris itu siapa? Suami. Tak mas nanti ku salakina dipakai kawin doi ya. Kawin nanti jeung babaturanana anu di grup WA. Pertemanan menyakitkan. Matak juas ya teh emas teh juas teh. Emang ku salakina dipakai kawin. Kawin nanti jeung pagawena. Jadi hati ane tawit ini. Semoga amal mapuki. Bener sok, aina coba suaminya meninggal, misalkan dia punya mobil. Dan kendaraan yang terakhir dipakai mah pasaran. Wah, ada orang yang kayak naik Fortuner. Budak orang rek naik eking, seng. Moal, saya teh maot mah pasaran. Pasaran mah sen-senan. Sen-senan langsung pasaran mah OTW makam. Makanya jangan sombong dong, punya harta itu bukan untuk sombong, punya harta mah untuk menolong. Jangan takut miskin, kita diciptakan oleh Allah yang Maha Kaya. Rizki itu kan sudah tertakar, tidak mungkin tertukar. Betul tidak? Maka kudu riweuh hidup di alam dunia. Jangan jadi hamba dunia tuh, jadilah hamba Allah. Ngeriweuh dirinya mah sieun teu kakejar target omset make kudu riweuh sempurnakeun we ikhtiar
Jadi rezeki mangke ge nuturkeun. Nya, tah ayeuna suaminya meninggal, kan boga mobil ya. Da moal dipake, mobilna teh ku ahli waris ku anakna, ku pamajikanana, beres we idah. Masa idah perempuan yang ditinggal oleh suami kan 4 bulan 10 hari ya. Beres we idahna, pamajikanna teh kawin deui. Kawinna teh jeung supirna. Dari siapa teh ini? Kumpul, tumpakan iku supir. Mobilna teh ngeri katanya. Rugi teu boga amal marugi. Rugi teu boga amal marugi, bener teu? Sanajan sawahna hektaran da kelebah maot mah 2 meter makamna. Kalau ngadengin dubunghar makamna 4 hektar. Beres mah maot kawin deui pamajikan teh jeung tukang macurna. Kita pula sakowal ku bana tersep anu beunghar korete aing dah. Kece kesempurnaan hidup itu bukan di baju nih, adanya di kolbu. Fungsi berpakaian itu untuk menutup aurat, bukan ingin mendapat pujian dari yang lain. Udah gini gitu tadi abong-abong baju na alus ini. Online pan mulina online offline, nah itu sekalian. Ibu mawat mau dipakai mah boy. Sangadeng yang bungkus ku abaya. Dan ini yang bungkus aku baruka. Boy kabeh oge. Ai boy cek bahasa Indonesiana naon? Kain kapannya. Anda ingin tahu kenapa boy diberi nama kain kapan? Kapan? Nyateuing aku mata disebut kain kapan. Kapan yang nggak tahu aku mah udah. Kapan? Boy kain kapan? Nyateuing yang namanya mati mah rahasia ilahi, betul tidak? Hari ini kita duduk di atas bumi, besok lusa bisa jadi kita ditelan bumi. Maka persiapan amal sebelum Bo, amalan apa yang akan mengalir? 1, tulis. Ini banyak yang mereka mohon maaf untuk tidak diviralkan. Saya terus terang saya pakai huruf qasam wallahi billahi tallahi. Saya tidak punya tim IT. Kalaupun memang saya banyak ceramah di YouTube, itu banyak yang begini. Share masuk ke YouTube, komen orang tidak, Masya Allah ya Karim. Padahal saya sudah datang tulus, saya sudah ikhlas. Baik pun datang saya sendiri ke sini. Saya tidak pakai sekretaris, tidak pakai manajemen, nomor HP tidak punya, PIN BB saya tidak ada, nomor WA. Mata kudu bijak, kudu cerdas dina nggunakeun media sosial teh di dieu tah. Bo, kudu bijak, kudu cerdas dina nggunakeun media sosial. Namun aya berita teh tabayun klarifikasi ulah langsung share, ngilu dosa tah jelema anu sok nga-share berita bohong. Dengekeun. Orang lain sudah istighfar, ibu masih membuat seperti itu. Sekali ini kudu bijak, kudu cerdas menggunakan media sosial. Di mana salaki gering teh urus setelah dipoto. Iya sebenarnya salaki gering teh urus lain dipoto. Salaki gering teh dipoto semua. Status suami muntaber. Upload coba. 1, tulis amalan yang tetap mengal walaupun kita sudah meninggal. Kang, kupinggan ya. 1, wakaf Al-Quran. Barang siapa yang mewakafkan Al-Quran lillah karena Allah, 1 huruf 10 keberkahan. Urang maot, ya urang teh maot, ya urang tos pupus. Tapi marurang kali anu di madrasah diniyah, ikrona ti urang, juz amanah ti urang, Al-Quran ti urang. Satungtung eta murang kali di madrasah diniyah takmiliyah awaliyah, satungtung marurang kali anu sakola di taman pendidikan Al-Quran, TKQ atau TPQ, ti urang Al-Qur'anna, juz amah ikrona. Pahala nang macar ka urang, cerdas memilih amal, mewakafkan mushaf Al-Quran itu. Boga duit teh tah meuli Al-Quran, wakafkeun lillah karena Allah. Mulian manuk boga duit teh. Moal nulungan moal. So sakapeung ada. Manuk isuk-isuk di manian. Pakai apel, manuk mah dasangkan sorana ararus. Pamajikan ngagerek diantep. Aya cenuk kitu. Ya, tetangga ojo. Sakali deui mewakafkan mushaf al. Cira teu memeh
mau teh boga-boga amal isukan ta meuli piki sunnah meuli subulus salam meser kifayatul akhyat Johan Maknun Alpia Imriti meser Kailani matana jeung sarahna sapinah jeung patumulina bikeun ta ka santri dilogat ku santri dipake ngaji bapak maot abdi maot ibu maot ngocor pan satungtung kitab diaos ku santri itu kahayang abdi mah batur nu neangan ilmuna aja ngandung ngawurukanana tak ibu kayak kudu boga amal berlomba-lomba dalam kebaikan meuli Al-Qur'an meuli kitab wakafkeun tahlillah karena Allah Bang Emok semua hayo baru kacau gara-gara Bang Emok teh cek wakaf al satu huruf 10 keber. Bapak yang sudah pergi haji siapa orang? Saya mau tanya Bapak setelah pulang pergi haji biasa dikasih Al-Quran kan? Orang tepan di bandara di fasihan Al-Quran hadiah wakaf lillah karena Allah kan? Kenapa kita pulang haji dikasih Al-Quran? Ternyata wakaf Al-Quran itu pahalanya luar biasa. Satu huruf 10 keberkahan. Masya Allah ya karim gitu. Pola hidup teh ulah konsumtif kudu produktif keun bae urang mah sederhana we nu penting amal seueur ieu mah wawadahan teh salamari sama amal petot sia mah wawadahan nu ting naon merekna teh wawadahan teh salamari kaboneka ngajajar aya koropak datang di madrasah nya ngeyeng lain di usian sarwana jeung salakina salat Jumaah datang koropak teh molor koropak jauh bentak mata koropak mah tara macet malolor satu apa mewakafkan mushaf al Anda boleh baca itu hadis riwayat Al-Bazzar Anda boleh baca nanti setelah pulang dari sini hadis riwayat Al-Bazzar ada beberapa amalan yang tetap mengalir walaupun kita sudah berbaring di alam barzah. Yang pertama adalah mewakafkan mushaf Al-Qur'an. Adapun yang kedua, melak tangkal. Ulah dipakai enteng melak tangkal teh, menanam teh ibadah, meruksak teh musibah. Marukaran kumaha selenting bawa ning angin kolepat bawa kilat menang bejati nu bisa dipercaya. Dah kolot baheula mah hareupeun imah teh kibling jeung daun wera. Da teh simbol loba nu eling jeung loba nu era. Ilaha baheula banjir, ilaha pemanasan global, ilaha cuaca ekstrim. Ayo, wah baheula mah banjir. Naon sababna? Begitu datang hujan teh teu langsung kana taneuh, kana daun, tina daun kana ranting, tina ranting kana batang, tina batang kana akar, resapan tanah seimbang. Iraha baheula banjir, karoga tangkal hareupeun imah. Ayeuna mah pager paluhur-luhur sama ni hareurieun. Tatangga ge teu kabagean panon poe teh da. Halangan ku pagerna. Wah poe ge tara garing seseuhan teh da kehalangan panon poe teh. Dengekeun tanu pakeunna luhur sia. Baheula mah kibeling jeung daun era. Hareupeun imah teh sawo nya, rambutan, kapan manfaat keur flora, keur fauna, keur kehidupan. Cuaca tidak ekstrim, lain bohong baheula mah. Marukanan ajengan hampura, melak tangkal teh ganjaranna ageung pisan. Tah menanam itu ibadah, meruksak itu musibah. Dan ruksakna alam dunia di muka bumi, di daratan, di lautan teh akibat ulah manusia keneh jangan teh. Nya, mata buanglah sampah pada tempatnya. Sok piceun ka sampah kasusukan sia dengekeun saha. Perbuatan tidak terpuji anu sok piceun sampah kasusukan darengekeun senjata. Tuh karunya sia nu di wetan balanyir. Lung karesek teh kana susukan. Urang nyaho. Baheula mah bersih, di wahangan model kieu teh beunteut, singok, boko, engkang-engkang. Bener baheula mah engkang-engkang. Nah, cenah dina cai make aya engkang-engkang nandakeun caina teh bersih. Keleutik baheula mah engkang-engkang, buyur. Karesek. Bruk we, urut soptek ge gareuleuk aing. Buanglah sampah pada paham tidak? Harus peduli dong kepada lingkungan. Menanam itu ibadah, meruksak teh musibah. Melak tangkal, ya melak tangkal gede teh ganjaranna teh. Nu katilu apa sih amalan yang tetap mengalir walaupun kita sudah berbaring di alam kubur?
ngadamel sumur Kang, ngadamel sumur. Pan hareupeun imah teh baheula mah aya sumur di timah pun aki tukang tani ini ibu rumah tangga nyieun sumur ingat kan tatangga teh ngalacai geuningan make dragon beh dieu mah beh dieu dragon teh baheula mah da di timah dikarekan geuningan nya ngalacai oh paingan pun aki barokah tukang tani incu jadi kiai kada peduli atuh ka masyarakat teh ayeuna mah cai batur saha cawi maneh subur digemuk sama dragon oge sebahil dasar lain bohong baheula mah ngadamel sumur hareupeun bumi teh mangpaat maslahat keur santri ngalaleueut ibakna sagala rupi urang ngaracai teh ka mahaji we cenah ka mahaji caina herang teu saat-saat muasaat atuh da dijaga diraksa ku Allah naha kapan mere mangpaat keur tatangga keur masyarakat ada mah sumur Kang hei nyeun sumur coba mun kontrakan ieu mah hayo waya tungtungna kontrakan engselna teureui eta lain ulah babana segala rupa ge aya aturan dari harta kita ini ada hak orang itu ngadamel sumur melatang mewakafkan mushaf al sareng anu katilu tah nu kaopat naon sih anu ngocor teh ngadamel masjid aki urang hek dagang di tanggung nini urang ibu rumah tangga aki urang tukang tani tapi bisa ngawakafkeun masjidnya tah ina masjid jami meureun wakaf teh ti aki ti nini urang palangtos teu araya satungtung eta masjid imarohna idarohna riayahna makmur ngocor pahalana tah usaha teh kudu kieu jang hampura ieu di pasian kadeudeuh jeung kanya aya rerencangan sami dagang kudu aya nawaitu kudu aya motivasi naon ieu programna supaya sangkan semangat dina usahana abdi mah ajengan tahun ieu teh hoyong ngadamel madrasah dinia salokal ngadoa we ka Allah ya Allah pasian abdi rezeki usaha abdi sing lancar abdi teh hoyong ngadamel madrasah dikabul ku Allah ngadamel madrasah pan satungtung madrasah dipake ngaji meureunna satungtung masjid dianggo ibadah ngocor tuh ulah orientasi pribadi tuluy kudu aya keur kepentingan umat ngadamel pasantren ajengan mah tah ngabrukanana atuh santri tah anu sarakolana jeung masantrenna tah urang nu beunghar nyata danana ibu doana hadirna ngadukungna jadi bersinergi sadayana yeuh ulang-ulang coba eta lu bating ka Bang Emok Bu Ibu ngadamel sum melakang ngawakafkeun al ngadamel mas tuh tos opat naon deui cenah jeung anu bakal ngocor sanajan urang paratos aya doa anak yang soleh lain doa anak nu beunghar dina kitab ge lain doa anu pinter ge beunghar ge teu soleh mah keur naon teu boga ge ai soleh jeung solehah mah ngeunaheun tah kitu pentingna boga budak soleh jeung solehah teh bapa beunghar indung beunghar mah anak mah sok jadi raja teh sok bapana beunghar indungna beunghar anak mah jadi raja bapana balangsak indungna miskin anak beunghar udah dasar agama indung bapa pan jadi babu ngal isuk indung teh nganterkeun incu ka TK jadi ayeuna teh ninina jeung incuna teh sakelas dipaut manya ya paud huisa dibalik boga duit ge bea ku incu dipake meuli lauk cupang banera 8.000 oh cupang adu 10 Bu, Ibu, sekali deh ya, diulang nih saya ulang. 1, mewakafkan mushaf al, ngadamel sumur, melatang, ngadamel pasan, mas, madrasah dini, majlis tak, sok amalkan, jadi ulang teh gitu tak.
dina usaha teh di program abdi mah hoyong ngadamel madrasah, abdi mah hoyong majelis taklim, malah kamari mah aya rerencangan Pak Ustad abdi mah aya niatna wae tuh hoyong ngaumrohkeun muazin, doakeun abdi teh usaha sing majeng sing barokah sing maslahat kakobul. Akhirnya tukang azan muazin dipergikan umroh Pak, alhamdulillah. Jadi aya target, aya motivasi gitu. Kana gadean, bukan duit kana gadean semua. Tuh di Cianjur aya mereka gadekeun kanang domba sarek mah. Diulang kita kembali kepada yang awal. Siapa yang didoakan oleh malaikat Allah? Orang yang berwudu sebelum tidur. Orang yang melaksanakan saum sunat, sahur ya sahur. Yang ketiga orang yang menengok orang. Yang keempat orang yang berinfak di jalan. Tak gitu. Enjing ke masjid anak artos, gandum, kurma, makanan berbagi, berkah terus. Aya tukang cukur Kang di abdi. Tiap hari Jumat dia gratis Kang. Tiap dinten Jumatnya gratis. Terutama kamu barangkali anu yatim, anu fakir, anu miskin, mangga teu kedah mayar. Tina kawitna hiji gaduh tempat jongkok cukurna, ayeuna tos gaduh di mana-mana berkahna. Tah, ku infak ku sedekah ku jariah teh luar biasa. Majeng eta teh. Aya nu di tukang parfum, Pak. Tukang parfum sami infak, sedekah, jariah, bikin paket nasi di hari Jumat dipasikeun ka pemulung. Jadi dinten Jumat teh anjeunna mah ngadamel kotak nasi teh 10 siki, 20 siki, 30 siki dibagikeun ka pemulung, ka tukang beca. Ayeuna alhamdulillah majeng. Kamari ngakene ngaos di bos inyu. Sok boga bagi ka anak yatim, ka fakir, ka miskin. Majeng dugikeun ka ekspor ka luar negeri tah tina inyu ge. Ai ku barokah mah. Nya, mata jangan takut miskin. Berniaga yang tidak akan rugi hanya satu, berniaga dengan Allah. Tuluikeun acara kieu teh, insyaallah langkung barokah. Gitu. Tak ibu ge kitu ulah putus asa tina rahmat Allah. Naon atuh kahadean teh yeuh memeh mau teh eta kahayang abdi mah. Bapak dan Ibu sebagai materi terakhir, siapa lagi yang didoakan oleh malaikat Allah? Kupingkeun dia. Orang yang melaksanakan sholat berjamaah awal waktu di masjid. Nah, ketika zaman Nabi, kalau ingin sholat berjamaah saf yang paling awal itu diundi kan, di Qur'an, kubanding ageng padilahna. Ya, jadi saf yang paling baik itu saf yang paling depan. Saf yang paling baik itu saf yang paling awal. Dugikeun ka Allah sareng malaikat emang macakeun sholawat keur jalma anu ngalaksanakeun sholat berjamaah saf yang paling depan. Mata kayong barokah berjamaah. Hati-hati ta. Lamun taradaek salat berjamaah bakal diangkat keberkahan hartanya oleh Allah. Gitu. Da baheula mah masih kitu teu mewah model ayeuna, ku palupuh, ku papan. Tapi pan rame imaroh idaroh di ayahna, malakmur. Naradom keleutik ke eling-eling dulur kabeh. Ibadah ulah campole berang peting ulah bisina kaburu beres sholat ki carurik baheula mah lain emut ka dosa irunge kacepet palupu. Masih kita ini mah alalus menjulang tinggi mencakar langit di atas sirap di bawah permandani make karpet make neon mana eusina mana maghrib tilu jajar kata ge mun Persib teu main. Coba maghrib tilu jajar, isya 2 jajar, subuh 2an ngajajar. Muadan eta anu qomat imam makmum ente ka mana ente udut semua. Batur salat teh kakarata kana galar mana kuntung. Kang, salat berjamaah. Nih ingat ya, abdi kadeueuh ieu kanyaah. Waktuna salat urang kali pada masa sadayana ka masjid insyaallah sok amalkeun insyaallah barokah. Tos anu geus puguh we itu amalkeun. Nu eta mah can puguh jual beli model kitu mancan. Sok karyawan sadayana ngatepan 15 menit satu adzan duhur rengse. Mungkin tos beres salat berjamaah mah urang sasarangan damel deui. Itu dudungan nu ngajak kahadean mah.
berkah usahana insya Allah. Nah pan ngajaga ngaraksa sholat berjamaah tak eta nu sok didoakeun ku malaikat teh. Orang yang menjaga sholat berjamaah 5 waktu di Anda baca dalam kitab satu persatu ini saya bahas. Barang siapa yang melaksanakan sholat isya berjamaah awal waktu di masjid, Bapak melaksanakan sholat isya berjamaah ya di masjid, itu sama dengan melaksanakan sholat malam 1/3. Tapi barang siapa yang sholat isyanya tidak berjamaah di masjid tanpa ada uzur syar'i, termasuk kelompok orang munafik, dengan saya nutup ke masjid tadi isya sok. Ulah dipakai nyeri ya ngaji ya. Termasuk kelompok munafik kah, kalau jalma teu ka masjid kita. Subuh Bapak berjamaah lagi lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Itu dalam sholat sunnah 2 rakaat sebelum fajar, 2 rakaat sebelum sholat subuh sudah lebih baik daripada dunia dan isinya. Apalagi sholat fardunya, ulama sepakat tidak ada keraguan padanya. Isya berjamaah, subuh berjamaah seperti melaksanakan sholat malam sepanjang malam. Jaga sholat 5 waktu berjamaah, insya Allah berkah kehidupan urang. Kudu make wae contoh. Mekah, padang pasir, tandus, jarang hujan, demi Allah air jam-jam tidak pernah kering. Ayo, garing teh saya jam-jam. Keutamaan sholat berjamaah tak. Di urang halodo 3 bulan, modal gampang obe hese. Ya Pak Haji, padang pasir kan di Mekah, tandus luar biasa, ari onta, ai doma. Arageng aku berkah mah walaupun makan debu, betul tidak? Berkah. Coba jukut loba di urang itu barokah, doma barokah. Nu ngaritna leuwih begang ti doma. Saya besok telepon besok. Bos Galeno ditelepon, Bos Sarundeng ditelepon. Tolong jaga sholat 5 waktu berjamaah seluruh karyawan untuk melaksanakan sholat berjamaah waktu di masjid biar ada keberkahan. Sampaikan. Ya, hoyong didoakan ku malaikat jaga tah sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Insya Allah berkah. Gitu. Bapak Aina berwudu ya di rumah, berwudu. Perlahan dengan kepastian tidak tergesa-gesa. Sholat sunnah tahiyatul masjid. Masya Allah ya karim. Pahalana sarua jeung ngalaksanakeun ibadah haji dalam keadaan kain ihram. Baca tah keutamaan salat berjamaah teh. Ageungna luar biasa. Gitu. Ieu mah di bejaan teh ungeuk we. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba majikan teh adan, heueuh lain komat cenah. Lain ini ya teh mah udut. Salat di papatahan Bapak sholat subuh teh dihadiri oleh para malaikat. Sholat subuh teh padilah keutamaannya luar biasa. Ayo Bapak sholat subuh berjamaah, nek kumaha beurangna rek kumaha sorena lamun subuhna geuningan dimimitian ku awon. Ayo awali aktivitas dengan kebaikan dengan melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Sangkan siangnya sorenya lebih baik. Buru Bapak ke masjid, Bapak ke masjid berjamaah Bapak. Salakina teh teu nyaho gede ganyaranana asam urat. Manya asam urat pungal komat. Aduh asam urat. Aduh. Rematik, ya Allah, nya dari tulang sendi ke masjid rematik, ke masjid asam urat, disampur nguseup lompat. Katanya rematik. Tapi giringan karena tungtung jeur mah aceh kas. Karek kitu wae hirup teh ieu. Masjid teh paling mana Bu? Di dieu teh masjid teh paling mana sih? Itu sanes. Caket ya ka ti Bumina teh caket teh. Saja moal. Rek cek urang rek naon nya eta ka masjid sakitu deukeut. Lamun rematik pan boga motornya boga mobil pake cek urang mah amun bener-bener rematik tuh. Nyata sakapeung mah sok kesal salah kita. Geus kieu lah aing mah daripada usaha SMA anjeurkeun kana Grab lah. Paling 2000-un. Lain sorry sedengkeun ke masjid. Dianjeurkeun kana Grab. 4000-un paling ge tidinya kalinya mah teh. Sal sakapeung mah asa kuda jarak rendah. Balesan deui. Besok kalau saya ngakan ke kantor, saya mau nginep nih, pengen lihat sholat subuh berjamaah. Nah,
Kalau besok ngantor saya mau nginep yang ningali dah subuhna tak kumaha. Oh, depan hasilnya teh berenam beureun amal. Coba jujur nih, di kampung ini orang meninggal disolatkan di mana? Kayak ayu nu maot dia disolatkan di mana? Di masjid. Ayo keur hirup tara ka masjid ya. Ari inget maot pangharepna. Heuh, sia mait mah dihareup. Sok. Heuh, dihareup batur ngagoler nangtung si eta mah nya. Heuh, batur nangtung manehna ngagoler. Benar tak? Buka eranya jelema teh. Ai keur hirup tara ka masjid ayo geus maot pangharepna. Bari ngagoler. Tapi da karpet ge nyahoeun begitu datang mayit, "Mang, ka mana wae?" Teu deuh. Jadi si eta mah ka masjid teh sakali we bubuhan maot. Aya anu kitu. Tah eta teh minantu euceuk. Bu, Ibu, sholat awal waktu Dimas, Masya Allah ya Karim kan, eta kunci-kunci keberkahan itu. Saya mau kasih tahu lagi nih kepada Akang. Ada beberapa amalan-amalan yang akan mendatangkan rezeki. Yang pertama memperbanyak istighfar. Yang kedua tolong ini diamalkan menyambungkan tali silaturahim. Adapun yang ketiga, mohon maaf sekali lagi jaga sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Adapun yang keempat yang bisa mendatangkan rezeki yang tadi sangka pintu-pintu rezeki akan datang kepada kita. Di antaranya mohon maaf perlu Anda sampaikan yaitu berinfak di jalan Allah. Eta. Sok amalkeun sholat berjamaah awal waktu di masjid. Da moal lami atuh beuceuk urang mah heuh. Moal teh. Ganong atuh eueuh Grab mah ganong lah pulang sih. Saya buru di ganong atuh ais pakai samping kubat tadi tuh. Rematik wae mah. Sok sakapeung mah kesal da boga salah kita kesal. Bu. Udah berapa nih? Satu kan sebelum tidur berwudu. Yang kedua menengok orang. Yang ketiga yang sahur. Yang ketiga, yang keempat berinfak di jalan. Nu kalima yang menjaga sholat 5 waktu berjamaah. Itu orang-orang yang didoakan oleh malaikat. Sadayana teh aya sholat teh 12. Baru 5 ya. Berarti sore jadi 7 tah Kang ke raja pula kasasaha. Lain naon pan meh ngeunaheun sarerea atuh urang oge ngaji pan perpasal bener teh. Pan aing ngaji geuningan. Perpasal. Itu langsung lah. Kayak nyaho 12 teh urang ge lila teh. Video haburannya bosnya yang ke raja pula kasasaha. Jadi supados hanca Pak ya, jangan lupa ya besoknya diamalkan Pak. Mulai hari ini kita akan tidur kan berwudu ya, insya santri didoakan sing sehat dalam rangka hari santri nasional ya santri sehat Indonesia kuat didoakan sing sehat. Rupina sakitu nu kapihatur nu dihapunten kasadayana teu tiasa diterangkeun insyaallah kaping 1 Desember ge mungkin abdi aya jadwal urang teraskeun materi anu sanesna. Doa doanya Pak doa pido Bapak didoakeun sing langkung berkah usahana. Ibu sing sehat, sing tiasa umroh, sing tiasa ngalaksanakeun ibadah haji. Terima kasih kepada pemuda Pancasila ya yang turut mendukung acara ini. Semoga bapak-bapak semuanya saya doakan sehat selalu. Amin. Tolong sampaikan salam hormat kami kepada Ketua Pemuda Pancasila Pak Tubagus Dasep ya dari Ustadz Rukman. Semoga beliau dipanjangkan umurnya. Amin. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.